Ijol manehna datang ngobaran luka, mukakeun lawang carita. Bebeja boga rasa nu teu biasa. Teu gampang urang percaya tapi akhirna urang kagoda. Jadi haja rasa nu teu biasa eta ayeuna aya. Lawang carita kiwari ku urang heusi, urang duaan geus ngahiji. Tapi rasa nu teu biasa eta teu kuat lila. Manehna kagoda ku jalma lain di saat urang geus mikeun sagalana. Maneh emang bisa nyageurkeun nyeri nu keur kaalaman. Mawa urang hiber kana kabagjaan, tapi saenggeusna tepi di luhur, urang dibebeutkeun tanpa saeutik oge pertimbangan. Maneh pergi tanpa pernah datang deui, tapi kamari teu beunang dihayang-hayang. Maneh balik deui datang. Lain keur nyageurkeun nyeri dina perasaan, tapi saukur mikeun undangan. Tenang, urang pasti datang, jeung nyageurkeun nyeri ku sorangan di tengah meriahna pernikahan.